Darasan kalima mertelakeun tawakal. Ari patokan tawakal teh tafwidul amri ilallah. Naon tafwidul amri ilallah. Masrakeun sagala urusan ka Allah. Tawakal eta ngaranna. Jadi teu loba hariwang sabab kabeh geus dipasrahkeun ka Gusti. Kan tina wakala ngawakilkeun diwakil-wakilkeun we kabeh. Lain berarti kieu ya Allah wayahna. Goblok banyak kitu banyak wayah-wayah lain kitu. Tawakal mah urang masrahkeun diri urang sepenuhna. Ngacumantelkeun sakabeh pangabutuh urang sepenuhna ka Gusti Allah. Tira tawakal timimiti digawe. Jadi urang timimiti ngaji oge. Timimiti celek diuk di tempat ngaji, timimiti celek diuk datang ka pasantren, urang geus pasrahkeun bae ku Allah bae geus. Jalana urang ngaji, carana urang ngaji, geus bae ku Allah geus. Komo hasilna geus ku Allah bae. Langsung dingkengke angker pasrahkeun ka Allah. Ayeuna mah aing heula goblok banget. Jadi timimiti digawe pasrahkeun kabeh ka Allah. Bisa kunaon terang ngaji tawakal aing salah deui wae. Salah atuh kitu meureun. Tah dalil-dalilna ayat-ayat Qur'an seueur tah. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Mata sebagian keur berusaha ngamalkeun ayat ieu urang teh dina khotaman maca Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat deui ayat wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal arang jeung kabeh kadzat nu mahirup nu teu aya maut Allah. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Karena golongan-golongan mukminin pasti tawakal ka Allah. Jalma anu belang betong tawakalna ka Allah eta teh dipertanyakeun kaimananna. Teu pati-pati sampurna kaimanan di jalma. Ari keur cager keur sehat keur jag-jag waringkas. Asa aing pang aing keur gering kare. Eling tah geus kitu. Mun nyaritakeun alat tawakal atuh deui. Ari alat tawakal mah tiluhur takwa, tawakal, ar-ruju, al-khasyah, al-inabah. Eta akhlak ka Gusti Allah, takwa, tawakal, ruju teh inabah kana, al-khasyah sieun ku Allah, al-khauf sieun, khasyah sieun, khauf sieun. Tayeu alat nama hiji la ilaha illallah meresap ke dalam jiwa. Ketika ketukan-ketukan hatinya, ketika detak jantungna, detik waktuna eueuh Allahan atawa belang betong aya Allahna, maka etalah ukuran tawakalna. Di hati rahasia hamba
jeung pangeran rahasia makhluk jeung khaliq. Indung bapak moal nyaho ukuran tawakal budak. Budak moal nyaho ukuran tawakal indung bapak. Malaikat moal nyaho ukuran tawakal jalma anu dihintain eta mah urusan jeung Allah. Sabetana aya-ayana dina asrarul qalbi, dina lelembutan hate. Asraris sudur, lelembutan pirang-pirang lembutan pirang-pirang hati. Sedangkan wadai innallaha alimun bidzati sudur. Wa qala ta'ala fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Di mana-mana anjeun ngajak anjeun kudu tawakal ka Allah. Jadi tawakal teh lain dituntut sia rek ngaji teh kudu tawakal ka Allah. Ulah ieu mah ngaji we heula, engke sasana mah urang tawakalkeun ka Allah. Ih, goblok aya mimitina waaloan berarti. Itu mimiti, ida aja tak urang karek-karek ngajak hiji pagawean. Karek-karek memulai hiji pagawean, libatkeun Allah di dinya. Pasrahkeun heula di dinya. Ketika urang geus bisa masrahkeun diri urang ka Allah, maka sakabeh pagawean urang dibereskeun ku Allah. Ari masrahkeun diri ka Allah mah ku cara hate eling ingat ka Gusti Allah. Adapun ke doa urang hamba eta doa supaya teu kahitung eta doa teh masrahkeun urusan ka Allah. Saacan masrahkeun diri ka Gusti. Bisa bae ayeuna aya dua jalma sarua doana ya Allah abdi terdaya sing ngaji teh hoyong rada dipermudah bae ku Gusti. Ngomongna mah sarua doa tapi isi hatina beda, bakal beda. Ijabahna wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Jalma tawakal ka Allah, maka Allah teh nyukupan kana sakabeh pangabutuh eta jalma. Tak lamun jelema geus nepi kana tungtung tawakal teu menta nanaon oge diberena naon. Teu hayang nanaon oge diberena naon. Qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sebagian tina ciri-ciri mukminin ialah jalma-jalma anu ketika disebutkeun ngaran Allah wajilat qulubuhum ngagetar hate. Ngadenge adan teh ngagetar hate. Sabab aya Allah, aya kalimat Allah di jero adan. Cuma moal bisa ayeuna ngadenge ngaran Allah ngagetar hate lamun di jero hate eueuh ngaran Allah. Kajen asok-asokkeun ge toana kana ceulina moal ngagetar hate. Lamun di jero hate eueuh Allah. Kajen ngadenge adan di Masjidil Haram anu melengking suarana. Kajen ngadenge adan di Madinah anu hebat suarana. Lamun di jero hate wa Allah moal wajilat moal. Tapi kajen ayeuna jauh ngadenge adan ieu mah gambaran teh ngadenge adan. Mau ada nama aki-aki bawa berbakat. Tapi nu didenge lain aki-aki mah aya Allah aya kalimah Allah. Urang pan ngadenge adan alus baru mantep ya adan. Ngadenge aki-aki adan geuning kitu. Berarti henteu wajilat qulubuh. Sedangkan ari ciri mukminin mah wajilat qulubuh. Idza dzikirallah wajilat qulubuh. Ngadenge asma Allah bergetar. Di mana-mana dibacakeun ayat Al-Qur'an, di mana-mana ngadenge aya nu maca Qur'an, jadatul iman nama-nama keimanan. Ngadenge nu murotal teh leketay ka jero hate, nambah-nambah keimanan. Urang pan lain kitu ngadenge nu kuro bagus soalna wah mantep kabeh, goreng tuh. Urang di deuleu lain Qur'an, tapi
tapi lagam ketika anu dideuleu lagamna anu dideuleu suarana ngadeng anu lagamna halus suarana halus resep kadenge kaceuli unggul teu nepi ka tapi ketika nu macana goreng suarana goreng lagamna teu nyambung ieu mah gandeng teu rame ieu mah kieu goblok teu rame sakumaha nu dideuleu lain Quran tah ahli Allah mah sakumaha goreng nu maca Quran ngaleket teh hatena sabtu nu dideuleu arah-arah ayat Quran jadah di mana ceuk paribahasana sanajan teu bener maca tajwidna sanajan teu bener panjang pondokna misal aya budak leutik budak leutik maca Quran teu pati bener ta bacaan tajwidna teu beres bacaan tajwidna ngan ku sabab di hate aya Allah ngadenge budak leutik nu babacaan acak-acakan ge ngalak teh urang mah teu kitu Pak boro-boro kitu urang mah Pak teu nepi ka dinya pikiran teh perasaan teh teu nepi ka dinya ieu mah sakadar nyaritakeun ciri-ciri mukmin. Masih dina masalah tawakal Kangjeng Nabi nyaritakeun kaula teh neuleuh ka pirang-pirang nabi neuleuh ka pirang-pirang rasul aya nu umatna teh kur 8 orang aya nu nabina hiji ceuk tadi umatna ngan 3 aya nu nabina hiji umatna ngan 2 aya nu umatna hiji nabina hiji aya deui ngarariu ieu umat saya sanes umat saya abdi sadayana nabi oh kabeh nabi oh nu ngariu teh nabi kabeh nabi benar aya umat mana tegaduh tuh lae salahu ahadun aya deui waduh bisa tuntun dulu umat ini mah umat Nabi Musa aya tangan aya spesial di umat Kangjeng Nabi di umat Kangjeng Nabi teh aya hiji kaum teu loba sih kaum nama sabuna alpan 70.000 sabuna 70 alpan ribu ayat 70.000 kaum nya hiji kaum 70.000 umat sebagian umat Kangjeng Nabi asup surga tanpa dihisab nu 70.000 ialah jalma-jalma nu tawakal geus kitu. Jadi jalma-jalma anu tiba-tiba ukasa bin musin nangtung waduh Kangjeng mugi Kangjeng ngadoakeun abdi termasuk kana golongan jalma 70 siap didoakeun aya di batur urutan aya ngadoakeun tuh Pak jadi para sahabat di zaman hari teh leuwih fokus karena hitungan 70.000 jalma asup surga tanpa hisab teu fokus mikiran naon tawakal nangtung aduh geus marane kabeh geus kapeulaan muka sabit musim menaon ieu nilai naon kitu ngaranna teh naon kitu nilai pelajaran urang ieu teh urang pentingkeun tawakalna teh la ilaha iyalah dina masalah tawakal roa parantos ngariwayatkeun kana eta hadis sahih Imam Bukhari Muslim